Coy, susah pak, nang jahilan. Segera pilih ke mana? Mau atuh. Sip. Dah. Kor anjing. Sekarang mana kieu gitu keluar ini. Kebenarannya si Ade Dek, kenapa Dek? Iya keur gagaro taeun. Salah atuh yang kitu ngagarona di kumaha atuh. Di kieu ye. Grasok cobaan. Cik urang cobaan ngeunah teu. Alah he bener ngeunah si keheun keren kageunahan. Mau balai duit. Maju ke usum hujan Gusti anu mah jeung tiris cicing di imah kalumah jeung tadi beurang barudak aya nu jarail deh ampun asa kaya loba pisan kejadian teh bieu budak eta keneh di nu gagarotaeun ieu mah gila Cak di mana? Iya, di palih dia. Di balik dia di mana? Biasa we di palih dinya. Aya naon nyempang heula ka dia mah sarewas-rewas. Iya, tadi teh barudak teh geuningan aya anu maling. Maling naon? Maling eta we geuningan. Maling naon eta teh? Maling Mau naon? eta geuningan loba traweuy. Mun apa geuning kana bawa traweuy. Ampun, eta mah lain maling ngaca. Oh, naon atuh? Eta mah barudak haleureui. Si itu teh meureunnan aya boga pangabisa. Anu hiji bisa nyokot jam tangan, anu hiji bisa nyokot bawa traweuy eta bari leumpang gitu geuning. Menikah barudak teh nya. Terus bieu mah anger budak eta keneh. Eta ke gagaro jeroan ieu raweuy. Aduh, kacil. Eta kuat dinikmati ampun. Kakak kikituan tadi tempat-tempat teh. Mudah-mudahan cing atuh cing calageunnya. Nya. Ulah kararitu. Ya ceu urang enak urang katen si wah ya. Urang ulin Hayu. Kaluman. Ya. HP di pokok. Aduh, iya kemang ini aralus kieu euy. Alah. Asa kabayang-bayang euy si euceun nu kamari. Memet ku geulisna, ku imutna. Sugana aya dihareup si kapihan ku si Abah. Sikan aya euy. Amang kapayun malam minggu ya teh harus ada pencerahan amang kapayun. Duh, ayeuna teh malam minggu ieu mah kudu nangan ieu gadis sugana aya nu kamari ngaliwat da kahareup bener kudu kahareup bisi kabaruku si Usep sugana anu kamari teh aya dihareup ya. Kan genah tuh mangikorsi di sini kita mangkel segan we aya cowok-cowok. Alah kebenaran euy cinta dipucuk walaupun tiba. Alah pucuk Surawung tiba ulamna ya mah ya. Tanya kursi. Itu. Abang itu orang Kunaon ya? Itu dari sana para budak sekolah budaknya kedudukan kalau dulu. Saya kena. Para budak naon ieu? Mana ya? Geus tuluy. Ya mah ampun deh Kang. Aing. Tuh,
Si Abah. Da bongana masakan tong para budak ngara teh ngelehan di ah. aing mah Ayo. tong para Kudu bot ngelehan kerkolot atuh budak ngara mah. aing mah batur geus saruy awewe geus tuluy Susul lah. Ayo. Mung jeung budak ngara mah aing eleh geleng atuh da jeung budak ngara mah tuh. Lebih susul dah naon jeung budak ngora mah eleh geleng nya eleh geleng budak ngora Nya eleh ku kolot aing. ini tah Ku kolot teuing eleh ku kolot mah ampun, para buat kieu kolot-kolot. nah susul ya budak teh Susul tak mana teh tempatna budak teh miheulaan wae beri Iya mah eleh ku abah. ya mah budak teh kudu disusul ya ka dieu ya Kolot teh aduh. babal teh lompatan wae gagal ya mah geus Ieu mah ku batur gara-gara maneh gara abah aing mah ayo jadi ku batur. kolot Si di kolot kudu ngerekan jadi daerah ieu balik aing mah ku batur.